Hatur nuhunnya ibu terus lengkap di acara 7 bulanan musim abdi. Nya atuh ibu, orang sadaya ge ngahatur nuhunnya. Sing salamet nepi kalahirannya Bu. Amin amin hatur nuhunnya ibu peda anak. Nya atuh nya Bu. Hatur nuhun ibu sadayana hatur nuhun. Ini tipayunnya. Ya ya. Hati-hati ya. Tipayun sadayana. Assalamualaikum Pak. Nuhun Pak. Besok Abi langsung ke lokasi nak. Mohon mangga. Waalaikumsalam. Nyeneng nuhun. Apa sama-sama? Isukan Bapak langsung angkat nyeneng. Oh, nyentos Pak. Sing sabar nyeneng. Igi kanggo neng. Si adik sareng si mama. Sing jadi jalmi sukses nyeneng. Aduh eteh sigana ya ama tos pada lahiran punten pangnyaurangkeun mi nyai. Oh, nya mah sakedap. Assalamualaikum. Mi. Assalamualaikum. Neng aya naon? Eta si mama tos bari lahiran cenah. Gitu, mungkin Bibi ka bumi neng atuh ngarencangeun si mamanya. Nya tuh bi. Mi. Assalamualaikum. Mi. Eta si mama saurna tos bari lahiran. Mimpi warang ka bumi ku si mama. Oh, nya mi nyandak heula perabot juruna. Nya atuh. Ayo. Hayu neng. Nya nu sok tipayun. Tangannya. Mi aya naon? Sok tipayun heula. Ulah mi, kan tak kenging di tukangan. Mi paraji mahlin, bisi kuna naon? Mau bakal naon neng. Sok atuh tipayun heula. Mi, bade ka mana? Urang ieunya, urang lapar. Geus, ulah ningali ka dieu. Sok neng lumpat ka imah guru. Iya nenek. Aduh bu, udah datang bu. Kunaon neng? Entah mah. Enggak. Norma,
hudang bager, Mia can pupus. Mah, eta nu ninggal kana si Emi. Si Emi nu angkat ke arah kulon jeung bapak-bapak. Teteh, si Bima tos pupus, tos ikhlaskan wae doakeun si Emi. Sing aya dina duduna Gusti sing tenang. Tapi mah, La ilaha illallah, 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 la ilaha Ma, ma. Mama, sini ini mah. si Emi. Mi, asli ya Mi, indung abi. Atunya, ai sineng kunaon? Mi teh pantos katilu dinten da ayeuna teh. Kan si Aa nu nguburkeun ge abi anu mandikeun ge Mi. Ya Neng, Mi masih hirup. Iya Mi, nembe mulang ti bumi Padaming, istrina lahiran. Ya itu kumaha teh Pak Ustad? Nengges, ayo nama kurang bongkar wae ka makam saha keur kemari marang yang kuburkeun. Mohon Pak Ustad. Mi biasa nyaritakeun atos ka jantan. Jadi kamari teh aya bapak-bapak anu Emi abu 8 isu. Si bapak eta ngawauhkeun anjeunna terus minta tulung ka Emi sabapa majikanna rek lahiran. Sabab Emi da paraji hiji-hijina di dieu nyantos ku Emi dibantosan. Emi mapa weh jeung eta bapak-bapak ka bumina. Ngan aneh atuh dah. Si jarakna teh asa lila ngan tapi asa deket. Emi ge bingung. Ti jauh Emi ningali bumi gedong. Ternyata eta teh bumi si bapak eta. Teras deui saparantos nepi di bumina aya warga ngan aneh. Jadi si warga teh cicing weh jeung deui panetepna teu kosong teu puguh. Ngan ku Emi henteu di alire. Da Emi ka dieu niatna ge rek ngabantosan si bapak eta.
Singkatna, istrina teh entos lahiran, alhamdulillah lancar. Emi langsung bade pamitan kasih bapak eta. Ngan cek si bapak, anjeunna teu aya encis kanggo ngaburuhan emi. Jadi anjeunna mikeun barang ieu dukanaha can dibuka. Abi teu boga artos, ieu aya barang kanggo emi nu tiasa kapake ku emi. Ditampinya mi. Mohon kenaon. Hatur nuhun, Pak. Kanggo ayeuna abi teu tiasa ngajajak mi. Tapi kin dipayun aya ajudan abi nu bakal ngajajak mi. Nuhun, Pak. Teras, mi dijajab ku ajudana. Tapi da aneh. Ajudana ge teu nyarios, henteu naon. Cicing weh saja jalan. Saja jalan, mi bingung. Kunaha ieu ajudan teh? Henteu nyarios pisan. Najan sakata ge henteu. Tah, di samemeh leuweung, anjeunna eureun. Jeung deui nyarios manehna ngan bisa ngajajab mi nepi dinya. Teras deui mi dilarang ningali ka tukang samemeh mi nepi ka imah. Ngan kulantaran mi panasaran, mi nyileuk ka tukang. Teras teh mi ningali ningali kitu, mi langsung buru-buru mapahna. Bari macaan sholawat, alhamdulillah nepi ka imah. Mi jelas ieu kesaksian kasadayana mi nyai ayeuna geus ngalaman hudang maut.